warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Als jeung teman Abdi Jibril dina waktu ieu abdi bade menunjukkan kasadayana kumaha ilahna masjid urang di sekolah ieu nyaeta Masjid Al Ikhlas. Yuk orang tingali. Ada masjid mah ayana pas ka pinggiran tempat parkiran. Ini aku biasa tingali tempat ibadah utama di masjid. Yuk kayak member ikan kurban. Kurang ngurusan ke tempat dulu. Itu tempat dulu dibagi jadi tilu bagian. Ya tempat dulu laki nu biji. Dia tempat wudhu lalaki nu kadua. Hari dia tempat wudhu untuk awewe. Di terus ke lantai luhur. Di dia kayak tempat ibadah. Jong di sana nyata kayak Al-Quran bisa dibaca. Aku kata Mas Al Ikhlas di Ampuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.